Denya ku dari Mariah Jenny 8 di Bandung. Ayah Ros Bodas. Sok anggota Bapak almarhum Pak Haji Darso. Semoga beliau ditampi amal ibadahnya. Dan kami haturkan kepada anaknya Asep Darso. Kumaha Kang Asep daman? Layung sari anu aya handapeun langit, kurung dibahagiaan alam nu endah, bawa rasa cinta nyambung ka manehna, kembang sudah anu tinung pangharapan. Ngajuk-juk kahiji lembur cepe jama Ros Bodas aya di dinya, sukan telayu samemeh usungna sagagam kembang anggang arek diteang. Ros Bodas kebayang-bayang asik digoyang. kahiji lembur cek beja mah Ros Bodas aya di dia, sugan telayang pesondayan pesona saja kembang nu anggang arek diteang Di tempoan rek diteang rek didatangan sagagam kembang harapan. Ros Bodas kokole bantahan sagagam kembang impian. Ros Bodas kabayang-bayang di tempoan rek dilolokan asik rek diteang rek didatangnya ayah sajagan kembang harapan. Ros Bodas hatur nuhun kanu parantos deuyina. Assalamualaikum warahmatullahi